Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui bisa iril akhlaqi dina sakantuna akhlak nahwul judi seperti bageuran wal bukhli sareng koret wal jubni sareng borangan wal jar'ati sareng berani wat takabburi sareng takabbur wat tawadu'i sareng rendah hati wal iffati sareng apik wal israfi sareng berlebihan wat taqtiri sareng terlalu hemat wa ghairiha sareng nulaina fa innal kibro dasanyana ari takabbur wal bukhla sareng koret wal jubna sareng borangan wal israfa sareng berlebihan haramun eta haram wala yumkinu sareng teu mungkin naon at-taharruzu ngaraksa anha tina itu sadaya illa bi'ilmiha kajabi kalawan ilmuna wa ilmu ma sareng ilmu perkara yudoduha anu berlawananana payuk tarodu maka dipardukeun ala kulli insanin ka satiap manusia naon ilmuha ilmu eta sadaya wa qad sannafa sareng tos nyusun saha as-sayyidul imamu al-ajallu as-syahidu Nasiruddin Abul Qasim Sayyid Imam Ajal Syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban kana kitab bil akhlaqi dina akhlak wani mama sonnapa kacida saena naon nu disusun ku anjeuna taina manetelakeun tentang akhlak wa kadzalika fi sairil akhlaqi sareng eta nya kitu deui kedah sareng ilmuna
kudu dipelajari ilmuna dina sakantuna akhlak-akhlak. Seperti mana aljud berehan bageran, wal bukhl koret, wal juben borangan, wal jar'ah terlalu beraninya, wa takabur gumde takabur, wa tawadu' sarang tawadu, wal ifa wal israf wa taktir apik berlebihan terlalu hemat sareng sajabina. Numawi dina hal ieu khususna dina sifat-sifat anu awannya Rasulullah berlindung seperti tina bukhl juben. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal jubni wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, abdi berlindung ka Gusti tina kabingung wal hazan kasusah kasedih, wal jubni sareng tina borangan berlindung tina kaborangan, wal bukhli berlindung tina kikirnya tina koret, wal kasali sareng berlindung tina malas. Jadi ku Rasul olge ditaudan kapan lawan borangan misalnya sieunan gitu borangan teh sieunan moal maju-maju hirup teh lamun badu sifat borangan. Fa innal kibro wal bukhla wal jubna wal israf haram. Lantaran sanyana ari takabur, koret, borangan sareng berlebihan teh eta haram hukumna. Ari nu haram kudu dinaon? Nya kudu dihindari, dijauhi gitunya. Ayeuna takabur. Kapan anu nyababkeun iblis bisa asup dijamin asupna ka neraka teh kulantaran takabur kan? Tuh. Naon kitu ari takabur teh? Ari takabur teh saurna raddul haqqi wa ghamtun nasi. Tunya. Raddul haqqi wa ghamtun nasi. Artina nolak bener sareng ngahina batur. Kapan setan oge kan gitu. Waktu di teras ku Allah geuningan. Kunaon cenah gen anjeun make mung sujud. Teu ngahormat ka Adam. Mulia mana cenah? Abdi jeung Adam. Abdi mah diciptakeunana oge kapan tina seuneu. Sedengkeun Adam mah tina tanuh gitu. Cik mulia mana? Tanuh cenah gen jeung seuneu. Jadi ngahina kan eta. Ngarendahkeun batur. Tanu mata kahade urang gaduh sifat takabur. Boga leuwih kitunya. Asa pangkasetna, asa pangbeungharna kitunya. Pokona mah asa-asa we gitu lah. Tah eta takabur. Bukhl jadi koret zaman-zaman baheulanya anu disebut korun kan, tungtungna akibat ku kakoretanana nepikakeun harta jeung manehna oge ambles kan, dibalikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari takdir hemat teuing gitu
sehingga keur kabutuh sendiri oge manihara rese gitunya. Jadi goreng kateuingan mah ari hemat masih halus ngan terlalu hemat tak terlalu na kateuingan gitu. Nu matak di dia hukumna ge haram gitunya. Israf oge kan jadi kaluluwihi cenah. Mematak israf teh awan kacida gitu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sanyana Allah teu seneng ka jalma anu berlebihan. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi ilmiha. Jeung teu mungkin cenah oge ngaraksana kajaba kudu jeung ilmuna. Anu tadi disebatan deh gitu. Lamun urang teu apal mah ya tangtu karena bakat digebrus itu kadinya. Malian mau ilmu mayudaduha sareng ilmuna anu ngalawananana saperti judnya. Ayeuna bukhel kan lawana teh jud. Bukhel naon? Koret jud bageuran. Tuh. Jadi jeung sabalikna gitu. Tawadu kalau sebaliknya tidak naon? Tina takaburnya. Rendah hati. Ai kapapada manusia manya ka makhluk deui tawadu, rendah hati. Upami ka Allah mah sanes tawadu. Ari ka Allah mah tadallul rendah diri, ai rendah diri mah kapapada makhluk. Jadi sabenerna mah dilarang gitu. Teu alus itulah eta teh. Tadallul mah rendah diri mung ka Allah. Sehingga dina waktu salat oge kan anggota badan anu pangluhurna sejajar jeung anggota badan anu panganapna kan. Tuh. Jadi mastaka sareng rama-rama sampean sejajar gitu. Numawi dina ruku seperti rukunya, nya rukuna sujud teu bisa ka makhluk mah. Nah itu tawadu, rendah hati. Ai rendah hati mangajenan gitu. Dina nyarios, sopan gitu nya. Nya kitu deui dina bersikap. Pokona mangajenan batur ngahargaan batur. Ngahormat batur gitu. Saterusna payuk tarodu ala kulli insanin ilmuha. Maka dipardukeun ka satiap manusia kudu ngabogaan ilmu anu tadi tia disebat. Tuh. Ilmu teh apal jadi apal gitunya. Dalam teu apal mah kemungkinan teu deukeut kitu kana bakal digebrusna teh. Seperti urang itunya lamun teu apal singa teh juga kumaha gitu. Karena mun teu apal mah di mana-mana papangejeung singa teh bisa-bisa wareng diterkam gitu. Tah nya kitu deui dina ilmu oge sami. Wa qad sannafa Sayyidul Imam Al-Ajallus Syahid Nasiruddin Abul Qasim. Malihan tos nyusun Sayyid Imam Al-Ajal As-Syahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq wa ni'mu ma sannafa. Ngarang hiji kitab nyusun hiji kitab tentang akhlak di jorona teh. Di jorona teh leubeut ku akhlak. Kacida pisan saena cenah ieu kitab nu disusun ku anjeunna teh. Wallahu a'lam bishawab.